Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring milasari dina acara Warta Sunda. Dina deungeut ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan perjuangan ngalawan virus corona. Supados leuwih jente deui hayu urang tingali ka tempat kajadian. Di tengah-tengah frustasi sareng kacapean, para dokter sareng perawat terus ngalaksanakeun tugas di Wuhan, Provinsi Hebei, Tiongkok. Ieu mangrupikeun titik pusat penyebaran virus corona ka tiap negara. Sababaraha minggu ka tukang, rumah sakit nampi 1.700 pasien anu ngagaduhan muriang. Ieu mangrupikeun catatan pangluhurna saprak rumah sakit didirikeun 87 tahun ka tukang. Kajadian ieu satus rumah sakit Wuhan diresmikeun salaku lokasi nu pangheulana minangka perawatan khusus pikeun pasien muriang. Salah sahiji gejala khusus pneumonia anu disebabkeun ku virus corona. Kan penderita andungan ukur nunjukkeun gejala umum tiis tanpa batuk atanapi penyakit kronis sehingga disarankeun pikeun milari rawat pasien. Kapasitas rumah sakit diperpanjang, kamar darurat digenep ranjang anu dirobah kana 12 ranjang. Dokter kedah ngobara langkung 100 pasien sadinten. Bahkan salah seorang dokter damel langkung ti 12 jam tanpa gaduh waktos nginum sareng tuang. Sakitu wae warta anu tiasa ku simkuring didugikeun. Mugia ieu warta tiasa masihan informasi kanggo pamiarsa sadayana. Simkuring milasari amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.